Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng sim kuring Mang Ian kidemang gunung halu tia geningannya anu kasep anu manis pokona mah anu mempesona cek mah eta oge. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihariatan api kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi adina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian ka-47 karya Kang Rompisnya atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji sagara komaladenya raramena kamari teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna ugi nu sanesna. Anu parantos subscribe-na sim kuring ngahaturkeun bunuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang anu ngahibur kapala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukur asgar, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan bari nyupirannya. Pokoknya makum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel andong katineung cenah. Ulah hilap di like di komennya sareng di share, ulah di skip iklan ada bager pan eta iklan pemasukan anak ai kamu. Tasa umpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng sim kuring da ieu mah etang-etang parodinya ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari khusus dina widang dongeng Sunda anu ngaros kahibur teras hoyong apresiasi tiasa ngagib kana nomor dana ieu tah nya sabaraha we saikhlasna ieu nomor rekeningna dihandap teh etang-etang parkir wewes ya jang meuli kuota pan mah bisa ngupload langkung raos disambungkeun kana speaker aktif bluetooth ngageleger pala wargi sadayana supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-47 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung Jangjang peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang alam marca pada ngagebrai caang sang surya gumebiar di behwetan manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna sawarehna pating geleber tina dahan kai kana dahan kai sejena dangdaunan pating aroyag pating garupai katebak angin anu pating hiliwir. Langit lenglang daya aling-aling mega bodas ngabarak satungtung deuleu gunung-gunung pating jungiring pasir-pasir ngarungkunuk ngawawaas samangsa di sawang dayeuh santigi minangka puseur dayeuh kagubernuran Gunaloka
teu sirik mah jadi pangjugjugan meh unggal jalma pada ngadareugdeug urang lemur ti saban wewengkon. Pintonan Pasanggiri ngadu jago di kagubernuran Gunaloka geus jadi panarik pikeun balarea. Anu anggang ngahaja daratang anu deukeut paheula-heula ngaluuhan teu aneh lamun dayeuh Santigi jadi heurin usik pinuh ku jalma-jalma ti saban wayah. Dina wanci haneut moyan di Taman Santigi geus pinuh ku ribuan jalma anu hayang nyakseni kana pintonan Pasanggiri ngadu jago. Para punggawa aya kana ratusna ngabaris sawarehna laleumpang ngaroris ka sabudeureun Taman Santigi. Di gerbang Taman Santigi para punggawa pating bedega bari nyaroren bedil ingar dina tak-takna. Di pakalangan tempat pikeun para jawara tandang ngabaris 30 urang jawara pinilih sarta dikawal ulasan para punggawa. Di luhur panggung Prabu Jaya Kancana para gubernur, para bupati katut para pangagung liana nuju caralik. Didinya oge aya Dewi Skartaji, Elena Panhotmen, Alisa Panhubner katut Nden Sipa. Kocapkeun sagara inyana teu milu pasedek-sedek jeung anu liana. Sagara cicingna rada anggang ti lebah panggung dibarengan ku sobatna si Jaed. Ningali jalma tangka ribuan kieu mah asal lieur Akang Majang. Okna si Jaed panuna manco karebuan jalma anu ngaguru teu pugu dengekeunana. Nyeta kuring ge asal leuneng Kang, teu sirikna heurin usik hese ngejat. Nu mata ngahaja cicing di dieu teh sangkaan teu padugdekan teuing, sok sanajan rada anggang oge tetenjuan ka pakalangan matra keneh. Temal sagara ngantepkeun caritaan sobatna. Nya Jang, leuwih hade ningali ti dieu. Ngajan ada anggang ge bisa ngajeueung keneh apanan. Heumpang-pang nama urang teu kapenterang teuing Jang. Walaun si Jaed bari teu petot nyidikeun karebuan jalma nu ngagimbung. Heuleut sawatara waktu panata acara geus naek ka luhur panggung, sakabeh anu araya di dinya ngadadak simpe. Samemeh biantara panata acara mere hormat heula ka para pangagung katut ka para tatamu sejena. Pok bae panata acara ngawakca. Langkung ti payun pribados nyangakeun salam baktos. Mugia karahayuan nyarengan urang sadayana anu dipihurmat Prabu Jaya Kancana salaku gubernur di Gunaloka sareng anu gaduh alpukah kana ieu pintonan Pasanggiri ngadu jago. Pribados oge ngahaturkeun wilujeng sumping tansah kabingahan ka Raden Subasrana, Raden Gundara sareng ka Raden Prawira. Salaku gubernur aranjeunna tos haat ngaluuhan kana ieu pintonan Pasanggiri. Teu hilap ka utusan ti Batavia Tuan Bernard Panhubner anu disarengan ku Tuan Rainer Panhutmen pribados nembrakeun pangbagea ka aranjeunna anu sami tos ngarojong kana ieu pintonan. Teu kalangkung wilujeng rawuh ka para bupati sareng ka para pangagung sanesna, hapunten pribados moal tiasa ngawiji-wiji haturan bae ka sadayana. Para hadirin sadayana dina ieu saah pribados moal seueur anu kapisaur mung bade nataan acara anu bade kasanggakeun. Anu kahiji nyaeta bubuka kaleresan ayeuna nuju lumangsung. Anu kadua sambutan ti Raden Subasrana minangka wawakil ti pihak kagubernuran. Teras anu katilu sambutan ti Raden Sulaksana salaku pupuhu Pasanggiri. Anu kaopat acara anu dianti ku urang sadayana nyaeta acara pokok Pasanggiri ngadu jago. Mung sakitu anu kapihatur hapunten tina sagala rupi kalepatan. Pribados pepeujeuh kanu nyarakseni kana ieu pintonan mugia cing tiasa ngajaga katartiban. Cacap panata acara biantarana sakabeh jalma kaleprok bari sarurat sawarehna pating saruwit. Teulila di antarana Raden Subasrana tos linggih ka mimbar anjeunna teras bae ngawakca. Kula ngawakilan Kang Prabu Jaya Kancana pikeun muka kana ieu Pasanggiri. Ka para tatamu anu ngaluuhan kana ieu acara, kula ngahaturkeun nuhun ku ayana ieu Pasanggiri sarerea bisa ngariung mung pulung patepung lawung di ieu patempatan.
Sakali deui hatur nuhun kana pangrojongna. Kula miharep ka Balarea sangkan bisa ngajaga katartiban salila acara pasanggiri lumangsung. Kade, ieu pasanggiri lain rek niangan jalma atawa jawara nu pangpunjulna, tapi miboga maksud sangkan bisa ngahijina paguron ti unggal wewengkon. Lamun dina prungna pasanggiri poma ulah boga itikad hayang nilakakeun ka batur nu eleh atawa anu meunang ku pihak pamarentah geus tangtu bakal dileler minangka pangrojong. Leuwihna ti eta, di tiap paguron bakal aya saurang atawa dua urang muridna anu dicokot ku pihak kagubernuran, anu engkena bakal dibenung jadi para punggawa pinilih. Perkara ieu mah bakal diatur ku pihak kagubernuran sewang-sewangan. Sakali deui kula ngingetan, ieu pasanggiri teh lain rek niangan jalma anu punjul dina pangabisa tapi rek ngarakeutkeun duduluran. Kabalarea anu nyaksini kana ieu pintonan, mugia cing bisa ngajaga katartiban ulah nyieun karibuhan. Ngan sakitu ti kula, ke anu leuwih eces mah bakal dijentrekeun ku pupuhu pasanggiri. Cacap Raden Subasrana biantarana meh bareng sakabeh jalma nu araya di dinya kalepro. Panata acara gancang naik ka mimbar, inyana mere iber ka Raden Subasrana pikeun muka kana eta pasanggiri. Disaksian ku Balarea, Raden Subasrana muka pasanggiri ngadu jago, minangka silibna nyaeta kumeulah duwegan aya kana limana. Cacap meulah duwegan kadenge sora bedil ingar pating berebet, ger atuh sararea sarurak bari pating saruit, sorana tangka ngaguru. Hidup Raden Subasrana, hidup Prabu Jaya Kancana. Hidup, cek Balarea patembalan. Rengse Raden Subasrana muka pasanggiri, Raden Sulaksana gancang maju ke lebah mimbar dituturkeun ku Raksadewa. Samemeh biantara Raden Sulaksana katut Raksadewa mere hormat heula ka para pangagung anu araya di panggung. Pok bae Raden Sulaksana biantara. Kula salaku pupuhu pasanggiri rek nepikeun hiji perkara khususna kanu miluan kana ieu pintonan. Tadi tos diguar ku Raden Subasrana, lamun pasanggiri ngadu jago lain ngan saukur niangan jalma linuwih pilih tanding. Saestuna ieu pasanggiri teh pikeun ngarakeutkeun duduluran. Koma ulah aya dir hayang ngabinasa kadeungeun, dipahing boga karep hayang nyilakakeun ka batur. Tapi sok sanajan kitu kangaranan ngadu wosen mah geus tangtu bakal aya nu tatu. Anu kasoran sarta ngalaman tatu jadi tanggung jawab pihak kagubernuran. Anu hartina bakal diubaran nepikeun ka cageurna. Kula gerek peupeujeuh ka Balarea, sarengsena ieu pasanggiri omat ulah aya gantar kakaitan deui kudu silih lubarkeun, silih hampura pacaduan silih kakalakeun. Regepkeun deui, sing saha bae oge anu jadi jawara pinilih kahiji dina ieu pasanggiri engkena bakal adu hareupan jeung jawara ti kagubernuran Gunaloka. Teu kudu apal saja mana. Ngan anu jentre mah cai banyu dewa teh beunang nyareat eta jalma. Ger atuh jalma-jalma sarurak ayeuh-ayeuhan bari kaleprok pinuh kabunga. Sarerea teu boga panyangka lamun kagubernuran Gunaloka miboga jawara nu kacidalinuhungna, Balarea geus ngadenge beja loba jawara anu gugur alatan teu mampu ngabendeng kana pangawasa cai banyu dewa. Edannya bener-bener edan. Tete lah kagubernuran Gunaloka teh miboga jawara nu kacidalinuhungna. Kapan aya ratusna jawara ngalaman kasoran bila kadar nginum cai banyu dewa. Eta kakarek nginum cai bunang nyareatna. Sok komo lamun adu hareupan jeung jinisna. Gustang tu hiji ge moal anu untung sigana mah euy. Ceuk salah saurang lalaki kumecrek bari sirahna gogodeg. Nyaeta aing pisan Kang euy. Tina ratusna jawara anu miluan, ukur ngari puluhan anu lulus. Hebe, hayang ningali da kuring mah, pantar kumaha eta jawara sakti teh euy. Walon baturna bari ngusapan sirahna. Ari para jawara anu rek minton ukur pating haruleng ngadenge caritaan Raden Sulaksana, teuing kunaon hate maranehna ngadadak seber, teu ngarasa seber kumaha atuh, tong boroning mah ngalawan jinisna. Kakarek nginum cai banyu dewa meh-mehan katuralengan.
Tapi pikeun Komala mah teu ieu jadi pikiran, inyana anteng nyidikeun ka palebah Dewi Sekartaji jeung anu sejena. Komala geus garetek hayang diuk ngariung di luhur panggung bari jeung ngahanca opieun. Muni hararesenya mending ngahuntu rekrut mah karibuk bek teu kudu babah cetrot. Pikeun aing mah tong boruning ngalawan Jawara Sakti. Si Aki Jaladra sakirana ngarudutkeun mah diburak-barik tak ku aing. Kitu gereentesna hate Komala geus teu sabar hayang geura nepungan ka Dewi Sekartaji. Raden Sulaksana nuluykeun deui cumaritana, Ragepkeun deui, pikeun pinilih kahiji sok sanajan engkena kasoran ku Jawara ti Kagubernuran Gunaloka. Hadiah atawa jumlah pangleler moal robah anger bae sakitu. Tapi lamun sakirana bisa ngelehkeun Jawara ti Kagubernuran Gunaloka, pangleler bakal ditambahan jadi 3 kali lipat. Kitu deui pikeun sakabeh jawara anu miluan kana ieu pasanggiri bakal narima duit minangka pangajen ti pihak kagubernuran. Samemeh kula ngabewarakeun ngaran para jawara anu bakal minton dina poe ieu, heukula rek negeskeun heula aturanana. Ngarah kaharti ku balarea. Ke dina prakna tarung, prak gunakeun sakabeh pangabisana. Lamun ngarasa geus kateter jajaten, cukup ngangkat leungeun tandaning teu mampu nuluykeun ieu tarung. Pikeun anu unggul dina tarungna dipahing pisan nyerang lawan anu geus teu walakaya, sing saha anu ngarempakna ieu aturan bakal dikaluarkeun tina pasanggiri. Sakali deui kula mere pepeling, omat ulah kumaha ngarempakna ieu aturan pasanggiri. ger anu lalajo sarurak deui bari kaleprok pating saruwit. Panuju pisan kana eta aturan teh kacidahadena. Ceuk sawareh jalma pating gereneng, Raden Sulaksana biantara deui. Ayeuna kula rek nataan ngaran jalma nu rek minton dina poe ayeuna sok regepkeun ku balarea sing tenget. Patandang kahiji nyaeta si Lenyai ti paguron Wesi Kancana asalna ti Kagubernuran Badraloka, ngalawan Saptaji ti paguron Gunung Kembar asalna ti Kagubernuran Madyaloka. Patandang anu kadua nyaeta Nyai Gelung ti paguron Karemong Sakti asalna ti Kagubernuran Madyaloka, ngalawan Kilanglang ti paguron Cadas Luhur asalna ti Kagubernuran Badraloka. Patandang anu katilu nyaeta Ki Barnas ti paguron Jalak Ngapak asalna ti Kagubernuran Sabdaloka, ngalawan Suwarna ti paguron Banteng Gulung asalna ti Kagubernuran Madyaloka. Patandang anu kaopat nyaeta Si Tapak Lancah ti paguron Ramat Emas asalna ti Kagubernuran Madyaloka, ngalawan Den Arsamah ti paguron Cahya Layung asalna ti Kagubernuran Badraloka. Tah ari patandang anu kalima nyaeta Si Gibug ti paguron Buana Cakra asalna ti Kagubernuran Sabdaloka, bakal ngalawan Raden Hemas ti paguron Cameti Sakti asalna ti Kagubernuran Madyaloka. Jadi kula mere ibarat deui ka balarea, dina sapoena aya 10 jawara nu bakal makalangan. Ger atuh anu lalajo teh sarurak ayeuh-ayeuhan, pating saruit bari kaleprok sorana ngakuruh teu puguh dengekeunana. Sugema kaya kieu mah euy. Artina ieu pasanggiri teh cacap nepikeun kawan Ciputing. Ceuk saurang lalaki ka Cidabungahna ngadenge caritaan Raden Sulaksana. Nya Kang, asa ku tegep pisan euy. Kuring mah beuki bunga, lantaran indung budak beuki marema dagangna. Temal baturna sarua ngemuka bunga. Regepkeun ku balarea. Jumlah anu miluan kana pasanggiri aya kana 30 urang, lamun geus tandang hasilna bakal gejlog atawa nyingsal hiji. Tah kula mereka sempetan dina poe ayeuna kasakumna jawara anu tacan kungsi dipecak wosena sangkan datang ka rohangan Banyu-Dewa. Kula butuh 2 urang deui jalma ngerah jumlahna jadi jejeg. Tapi omat kudu anu bener-bener miboga pangarti linuhung. Ulah asal nyoba bisi cilaka. Pasanggiri bakal dimimitianna wanci pecat sawed anu tandang dina poe ieu mah ukur 6 urang. Engke dina poe isukan anu tandang bakal 10 urang. Ngan sakitu bae ti kula anu rek tandang geras sayaga bae ti ayeuna. Kitu ceuk Raden Sulaksana mungkas biantarana. Sakabeh jalma nu araya di dinya langsung sarurak bari kaleprok awahing ku bunga. Para jawara anu rek tandang dina poe eta gasik nyampeurkeun ka baturna,
kitu deui anu tacan kagiliran sarua nyelampeurkeun ka baturna. Kocapkeun komala basa anu sejena balubar jirim komala geus ngaleungit ti dinya. Tekung silila komala anu cirimna geus robah gancang nyampeurkeun ka Dewi Sekartaji. Di luhur panggung para pangagung taya nu ngantunkeun tempat calikna sadayana aluprek ngawarangkong bari ngantosan pasanggiri di kawitan. Di antara lobana jalma nu ngagimbung aya 2 urang jalma nu keur narangtung teu jauh tina panggung. Tetela eta teh Ratu Jin Nirmala anu dibarengan ku patihna nyaeta Nyimas Talaga. Ratu Jin Nirmala beungeutna ditutupan ku karembong, ari Nyimas Talaga make cotom leutik sarua beungeutna ditutupan ku karembong. Talaga, hayu urang kanu ieu heula, sabab kula aya obrolkeuneun. Ceuk Ratu Nirmala bari leumpang ti heula muru ka tempat anu lindu. Nyimas Talaga ukur unggeu bari gancang nuturkeun ka ratuna. Basa geus aya di tempat anu liu, pok bae Ratu Nirmala nyarita. Dengikeun ku anjeun Talaga, tadi kareungeun lamun bangsa manusia teh kakurangan 2 urang deui pikeun ngajejegan jumlahna. Ku hal eta pisan, kula boga niat rek miluan kana pasanggiri. Ayeuna keneh kula bakal datang ka rohangan Banyu Dewa. Teuing kunaon, ieu wewengkon teh dikungkung ku pangawas anu linuhung. Kula apal jalma anu kungsi mandi di Talaga Sanghyang aya di dieu. Tapi pangangseuk kula kawas aya nu ngahalangan, teu bisa nyusud anu leuwih jentre. Pikeun saheulaanan mah kula hayang ulu biung kena ieu pasanggiri. Kahartos-kahartos pisan Kanjeng Ratu. Janten Kanjeng Ratu teh bade ngiringan gelut kitu. Kumaha upami Kanjeng Ratu katonyok, eta pameun teh bakal nyunghid bangunten. Kumaha lamun aya nu ngajengut? Kumaha lamun eta irung kacorok? Kumaha lamun aya nu ngadegungkeun? Beunang teh sopan eta ka ratu. Walon Nyimas Talaga miboga kahariwang ka ratuna. Dasar sia mah pati boloho. Kapan aing teh Ratu Jin geus tangtu gablek pangawasa sia teh? Ngan anu jadi kabingung teh, kula kudu nyamar ngaran oge nyamur tempat panganjerkan. Pokna Ratu Nirmala muncereng ka patih Nyimas Talaga. Susu? Sanes, sumohun kahartos Kanjeng Ratu. Perkawis wasta mah Robi bae janten Raden Balagadona kawit ti paguron Carebulan. Teras lemurna ti legok Cakuem, asalna ti kagubernuran Lokat Mala. Walon Nyimas Talaga mere wewengan ka Ratu Nirmala. Duh, sia mambodo teh behak ti karepnya. Iya, kapan aing teh tangtungan bikang? Bila ku buka ngaran Raden Balagadona. Minggeus aing rek ngarubah ngaran jadi Nyimas Talaga. Sarua jeung ngaran sia. Ke, asal lemur jeung anu sejenna mandi ditu bae urang pikir deui. Tah, ngaran anjeun ge sarua kudu dirobah. Ngaran anjeun jadi Nyai Olot. Hayu, ayeuna mah urang init ka ruangan Banyu Dewa.
Kitu ceuk Ratu Nirmala bari inyana gancang ini tidinya teu nolih deui ka patihna. Nyimas talaga nyirilik lumpat nuturkeun ka Ratu Nirmala. Pamiarsa sadayana waktosna geningan parantos tenyekapan deui nya. Aduh raramena ye bakal ngawitan ngadu jajaten ngadu kasaktiannya seueur ya pemeran-pemeran anu arengalnya ya Ratu Jin nu sakti oge nya ngiringan can Komala can Dewi Skartaji nya. Ari sagara mah teu ngiringan nya sakumaha gagahna ge da nganteur Komala. Beki rame we matak yuk urang doakeun pengarangna Kang Rompis sing disehatkeun sing dijembarkeun rizkina supados lancar dina pedaran dongeng anu alhamdulillah ngahibur urang sadayana nya. Oge pamugia ieu karya dongeng teh sing janten ladang amal kanggo pengarangna oge kanggo simkuring nya kumargi geuningan gitu. Cara ngabungahkeun jalmi teh teu salawasna ku materi atuh pamugia wasilah ieu dongeng sing seueur jalmi anu kahibur alhamdulillah nya nu sok mararanco teh ti kalangan kiai seueur ras ti kalangan tunanetra nya boh majelis boh tempat rapi boh pasantren tunanetra nya nu tangtosna aranjeunna pan teu ningal gitu. Mung hiburan teh anu kakuping alhamdulillahnya sing janten kaberkahan oge wasilahna simkuring ngadongeng teh janten manjang silaturahmi teh kumargi kitu ieu channel dongeng Sunda teh urang niatan sing jadi pameungkeut tali silaturahmi urang sadayana lain wungkul silaturahmi lahir tapi jeung batina. Urang sasarengan lain wungkul di dunia tapi pamugia urang tiasa ngaiji sasarengan duikeun kajaga di alam akhirat nya aya dina rahmat magfirah Allah. Urang saling anteurkeun saling doakeun matak yuk tadi teh nya ulah koret dina ngagib aosan Al-Fatihah da gratis aosan Al-Fatihah mah nya pamugia kaberkahan aosan Al-Fatihah teh sing sumebar nya sing nyebar kanggo urang sadayana seueur senanya anu biasa manco dina dongeng Sunda ngarantunkeun anu teu damang teh nya da ngarencangan anu salaletruk anu teu damang repot dongeng teh. Pamugia anu sok manco tos mulih ti payunnya wa inna insyaallah bikum lahikun urang bakal saenggalna insyaallah nyusul karanjeunna sing aya dina rahmat magfirah Allah ya gitu. Sakitu panginten palawargi sadayana anu tiasa kapihatur hapunten dina samudaya kakiranganana oge hapunten nya dina alatna sakali deui kumargi kamari-kamari seueur uleman gitu ceramah ngisi acara di haulnya haul ulama haul mursyid itu masyaallah gitu berkah-berkah tina ieu wasilah dongeng teh. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna di Hanyuang siang urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sambeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.